Assalamualaikum sadayana. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana. Nah, saacan urang ngawitan kana pelajaran ieu hayu urang sami-sami kawitan ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dina denget ayeuna urang ngabahas tentang paguneman. Nah, naon cenah ari ngaran paguneman teh? Paguneman teh nyaeta kagiatan nyarita anu dilakukeun leuwih ti saurang pikeun ngungkapkeun rasa, pikiran, kahayang, luyu jeung tujuan anu dicaritakeun. Ciri-ciri paguneman teh naon wae? Hiji, aya pagunemanana. 2, palakuna leuwih ti saurang. 3, make kalimah langsung. 4, dina maca paguneman kudu hade lentongna. 5, pasemon anu daria. 6, lapal anu jelas. 7, volume sora kudu bedas. Nah, saacan dilanjutkeun, dalam bahasa Indonesia, paguneman itu merupakan percakapan dua arah, obrolan antar dua orang atau lebih, saling tanya jawab. Jika dalam bahasa tulisan menggunakan kalimat langsung. Nah, itu yang disebut dengan paguneman. Lanjut. Hal-hal anu kudu dilakukan dina berlangsungna paguneman. 1, ngaregepkeun nuker nyarita kudu daria. 2, teu motong kalimah atawa ngaganggu omongan batur iwal dina kaayaan anu perlu pisan. 3, nyarita kudu daria, sorana bentes, tetela, wajar, henteu aya kesan saperti anu cewong. 4, nyarita kudu antere, henteu gancang teuing sarta henteu ngayayai. 5, naon-naon anu dicaritakeun ku urang henteu mengpar tina jejer anu keur digunakeun. Nah, pancen itu merupakan tugas. Nurutkeun pemahaman hidup. Jadi naon anu dimaksud paguneman teh? Menurut pemahaman teman-teman nih ya, yang dimaksud dengan paguneman itu apa? Tadi di depan sudah dijelaskan ya. Nah, yang kedua tugasnya adalah pek hidup jieun hiji contoh paguneman bahasa Sunda. Silahkan teman-teman buat satu contoh paguneman dalam bahasa Sunda. Baik itu dengan teman, dengan orang tua, dengan guru atau dengan siapapun. Hatur nuhun. Wilujeng sadayana. Mudah-mudahan sadayana kenging manfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.